urang salat kudu nyuponan kana syarat jeung rukunna lebihan papatalan nana disebut rukun teh nyaeta salah sahiji perkara anu kudu dicuponan atau anu kudu dilaksanakeun dina mimitian urang eta pagawean. Hari syarat nyaeta kudu dilaksanakeun memeh digawe gitu karena eta pada kudu dilaksanakeun eta teh. Contohna urang salat wayahna urang lamun jalma kafir urang salat teu sah sabab can nyuponan kana syarat. Tasaratna urang sahna salat teh kudu naon kudu wayahna. Lamun eta kafir laksanakeun salat wayahna teu nangtep kudu asup heula eta teh dijadikeun syarat. Atanapi salat ngan can balik 3 tahun salat san kataklid. Salat kumaha cara eta baik diajar. Dasar mangsa naon sababna pangibadah teh keur jalma anu balik. Kalau jalma anu balik beribadah bau kabina-bina diancam. Ngareunana ngalkeun kawajiban ngan eta teh sakurangan nikmat anu lahiriahna nikmatna kudu ngalkeun kawajiban tapi sakurangan aya sama. Salah ulama ahadun dan bahiru wala batinu wala bahirna masalama sholat jaga puasa syahadat bohong ditinggalkeun misalna ayeuna contohna haji geus anak urang geus mampu ta eta teh nikmat ngan sagieun eta satu kali eta aya ancaman dohiru wala salama tapi batinu bala batinna mangke di akhirat cilaka